Haji, minta ke dong-dong. Jelema teh ampun dah meni sagala dibeli nanaon teh dibeli meni sok loba duit nanaon teh yo Bek ye cicing tong mangka aing dek ngobrol ye sia mah aing dek curhat dengarkan atuh. Nih tidak ada satupun yang mau mendengarkan curhat aku. Sampai oge goblok emang nage. Meni embung aing dek curhat padahal main teh kasiat teh Mbak. Sia meni embung mendengarkan keluh kesah aing ah. Aduh aing mah. Kada resal wae hirup teh kesel. Mbak oge kuat embung ada yang curhat aing ah. Lah aing kudu curhat ka saha atuh. Sanggeus lila kieu teu amprok ceromlah Kira-kira di mana moal nya? Wing kangen aslina ieu mah kangen pisan. Ayo moal ya di imah kira-kira jelek mana. Assalamualaikum. Cek. Ceromlah. Cek, wing kangen ya. Cek ka mana? Keluar kieu ka mana jelema teh Aduh, hana si teh ka imahna kadon eueuh. Di mana ya? Cek. Cek. Aduh, ketok wae kitu nya. Cek. Yeh. Latihan paeh gitu. Kemana nya? Wah, di dia juga nyumputna. Cek. 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 Sesalina mah sok nyumput di dia sih. Ngan haina eueuh nya. Di dia. Cek. Cek. Eueuh kemana deui teh nya? Aduh. Si Abah. Bah. Bah ningali ceromlah teh, Bah. Ka sawah tadi mah. Ka sawah. Heeh. Rek naon ka sawah, Bah? Lupa tuh cenah ngomong nama naroskeun jakeun ka sawah saurna. Ka sawah. Sawah eta di tukang? Nya. Nggih, sorangan. Sorangan tuh ge. Ika dek bunuh diri, Bah. Piraku suganan. Heeh. Keur boga masalah naon, Bah? Nya duka atuh terang ieu mah. Saurna kitu ka sawah we. Ka sawah. Nya. Oh, nyatos tuh nya di teh heula nya, Bah nya. Ayo naon, Bah? Langsungna. Ka sawah cenah euy. Goblok. Aing dek curhat. Kala labur. Hidang bete. Ciga anu teu ngahakan lonceng sakola. Aing dek curhat kala labur. Sieun heuleuh aing sieun. Ah. Rarusing teh ngaran lah di lembur wae. Neuleuh nu ieu meuli kulkas. Gigireun belah kidul meuli kompor gas anyar meuni 10 tungku kompor oge. Ni cek aing mah tungku hawu we atuh sarua wae lah. Ni sok loba duit. So beunghar. Bong aing mararat. Bong aing teu kabeuli sagala-galana. Ni sagala-gala dibeli. Tege beuli tah etaun. Kumis presiden dibeli tege kedeung deui ge. Hari ayah kumisna eta ge hasem deh kadong-dong teh.
Sawah kidul sawah mana? Di dia gitu. Di mana ya wujudana? Itu gitu. Badag-badagna masih itu. Coba. Geus pasti masalah eta jelemana. Naon sese ka dieu we atuh lah. Maka ngapai teuing galengan barina ge. Ih, set. Mana meureun keur ngadaharna teh jelema. Di muni santuy kieu. Wah, ngeruaskeun sia aja. Ngarujak teh atuh sorangan wae. Tidak siapa mengrewas-rewasi wae. Aing keur ngulang melamun aing meratapi. Meratapi naon ngarujak teh sorangan wae. Ngarujak kadong-dong aing murag tuh. Tidak siapa. Kadong-dong saha eta? Aing nang menta di bieu di jalan. Menta maling. Aing nang menta, aing moal mungkin maling atuh, tidak ada bebengetan aing ke maling-malingan atuh. Menta teh bebeja meureun. Ya, kitu teh lah sarua wae lah pokona mah nu penting mah aing mah aya lamoteun we. Buset. Henteu we gagang pantau di lamot. Oh, nyari eueuh gagang panton aya mah ku aing di lamot. Tideng sia mah. Ih, aja kenal dia cek kuing teangan ka ieu mah. Sia kuno si aing keur hayang menyendiri atuh. Ini gaya menyendiri wae. Ih, gaya kumaha aing make baju kos kieu aing make gaya ka mana? Iya, maksudna meni jiga anak muda teh gini anu keur depresi gitu tah hoyong menyendiri wae. Iya, apaan aing kurang muda kumaha tuh aing? Kagerek 17 tahun koma genep aing. Aya koma genepan kitu. Oh, nya kumaha aing wah atuh barina geus sia meni parotes wae barina oge. Burotes. Oh, siapa bapak ibu-ibu? Apa sih? Siamanya yang disebut ibu-ibu kok jadi burotes. Tidang siama. Daripada buronan. Ih, tapi dah heunya. Ayo si aing lagi enggak mau bercanda aing mah. Kenapa sih, Cek? Kenapa? Jangan tanya kenapa aing keur karesel hate. Keur pararanas lah aing asa ngararetok otak jeung ceuli aing mah. Tapi emang sih geus 2 poe halodo wae, Cek. Terus hubunganana naon? Cenah panas. Hate aing keur panas, hate aing lain cuaca nu keur panas ah. Oh, hate. Mun itu da teu cuaca teu hate meni paranas kabeh ya Allah. Kunaon ieu teh? Eta sia ge kapanasannya. Heueuh sih. Eta geus sia tutung. Ya Nuhun. Sia tuh kalah sia batu di ararima, sia kalah popoyan wae tuh ge. Uing teh kangen, Cek, ka dieu. Ih, sia kangen wae sia aing hayang menyendiri. Menyendiri. Si aing para rusing lah aing geus kararesel aing keur kararesel aing ti mimiti tadi di lembur keneh. Buset. Serek naon si kadise nyaho ti saha aing di dieu? Ti si Abah itu. Si Abah. Bacarlim. Heeh. Si eta mah sok main omongkeun wae emang na oge. Hanya ningali ieu meureun ucung ngoloyong ka dieu. Serek naon atuh aya perlu naon ka aing? Ye, kangen bejaan. Nih, tibang kangen we seuk sia mun kangen ka aing teh sor atuh ka aing. Ye, pugu. Bolosor aing tak ka dieu orai koros. Ye, amit-amit ah. Ye, kangen, Cek. Hayang jajan es nong-nong. Iya, es nong-nong boro-boro jang sia. Aing oge hayang di tadi aya dua kutap ketap we aing. Lain pegat atau si Amangna. Oh, dipegatkeun mah paeh atuh si Mangna. Hidang sia mah aing berusaha dipegatkeun. Hidang ah sia mah. Uing mah hawatos Cek euy, hawatos bunuh diri we Cek teh ah, sorangan wae kieu ah. Ih, aing bunuh diri moal aing mah kuat keneh iman mah. Nu teu kuat mah aing hate panas, aing mah kam. Kunaon sih coba. Coba cerita cok. Ih, sia meni jika pas ngahakan bangke cucu nguk we aduh cak. Aduh. Aing nih kesal tah ka Coodah. Gigireun belah kaler. Oh, heeh, kunaon Coodah? Nih sok-sokan loba duit. Nih eta meuli kulkas cenah sagala majar teh. Buset. Cenah jarang tinggali cenah yo. Uing meuli kulkas cenah 15 pintu. Buset. Aing teh loba-loba teuing kulkas 15 pintu. Pintu hunggul mana cek aing teh. Oh, kulkasan. Oh, kulkasna mah meureunan. Mun
meni ngahaja meni benyeng aing cita ka imahna. Meni di dudutan leungeun aing dibenyeng aing. Supaya ningali. Supaya ningalieun meureun aing ka dinya. Ni aing embung-embung oge aing kesel-kesel oge aing mangkat ka imahna neuleuh. Terus kumaha tah, Ce? Heeh, boga kulkas mehna teh henteu teh 15 pintu. Ari heg. Ngan aya 2 pintu. Ye, geuning sebut ke 15. Oh, mehna mah ngitung jeung imah-imah. Imah-imah naon kok dihitung. Jadi naik sakitu teh hidang emangna isi orang mah hayang mah panas we ka aing teh. Ni sok-sokan mah tiis cenah. Oh, cek aing teh tiis irung sia tiis da. Hate aing mah panas di tiis oge sia teh. Asal aing teh. Panggil damkar sugan. Di damkar. Terus aing dikumahakeun? Sembor. Tiis eta teh. Nya henteu sih meceleng. Sama lain meng tiis hate aing kalah ka aing sina dipecelengkeun ku damkar. Di hidang sia mah. Tuluy kumaha deui Ce eta, Ce? Aduh geus kitu, Ce. Yang gak aing balik aing ka imah bari jong murukusuno aing kesel meni sok loba duit si eta mah. Meni cek aing teh meni aing ge meuli cai teh odah teh aing geus gablek salaki mah aing dipanggulikeun ku sakti aing. Rek nu barahap pintu, Ce. Aing mah pokona mah rek sabaraha pintu ku aing mun eueuh pintu ku aing ditapel-tapelkeun mah pintu naon ku aing didinya. Lebih ke pintu sorga. Hah? Pintu sorga ditapelkeun. Pintu surga, pintu neraka mah jangan sia we. Aing mambung. Udang ah. Pintu surga ku aing diasup-asupkeun sagala anak pokona mah. Tapel-tapelkeun ku aing kulkas aing. Wong teu pintu kabeh tak kulkas aing mah. Eueuh jang sateureum lagi eueuh. Pintu we kabeh kulkas aing mah. Moal tiis meureun, Ce. Sabaroh teuing nu penting mah aing boga kulkas loba pintuan aing mah. Atuh tadi ge Ce pas uing ka dieu nya. Eta Ce ieu. Ce Ilah. Ce Ilah. Heeh, Ce Ilah. Ce Ilah. Iya bener ieu mah, Ce. Eta Ce Ilah nu belah ke. Pamajikan si Sujang lain. Heeh. Eta nu belah dulu di mah Ce teh. Aing kagegus ya. Jong. Jong ke jeung Ce Ilah. Emang si Ilah naon si Ilah? Eta meuli motor anyar, Ce. Beli motor. Heeh. Rodana genep. Hah? Rodana genep. Eta cator apa beca dihijikeun. Ah sia mah, sia tong mamanas we aing sia. Bener aja. Ah, mah nya teuing si Ilah gablek duit di mana tibang pangala naon atuh mulungan runtah. Masih kene terhormatan kene aing. Naon? Nganggur aing mah. Sia mah motor Bener, naon sih? Teuing motor naon Motor leutik motor gede. Motor gede. Motor gede. Heeh. Nya, boga duit di mana tuh si eta mah? Piraku. Bener, Ce, asli warna beureum. Beureum. Halus moron. Halus lah. Coba gak teu. Tuh. Aing boga di mana atuh? Tapi yang boga, Ce. Nya, yang aing oge. Meuli atuh, Ce. Kayak wing nginjem. Make bulu kelek meulina sia make bulu kelek meulina. Hidang sia mah meuli motor teh kudu make duit. Sia duit di mana tuh aing? Ah. Di mana we atuh, Ce, sugan, Ce? Aing piraku kudu kembali ke masa silam aing mas sayang kelabu aing baheula. Emang naonan baheula, Ce? Nyopet. Ye. Piraku Tumbe, Ce. aing kesel deui tadi ka Mbe eta. Kunaon? Aing kot udag-udagan jeung Mbe. Nya nah hadi udag-udag tumbe keur cicing Ye aing teh hayang curhat, aing kudu curhat ka saha? Nya ka jelema mah nya ka Embe, Ce. Oh jelema ge pisebeleun kabeh, jelema di lembur aing mah. Kayak aing curhat ka si eta kayak aing diseungseurikeun. Aing curhat si kasih itu kayak aing diseungseurikeun. Ka dilelewe aing. Heuh nya Ce nya kadang kitu nya Ce nya. Nya heueuh. Jadi bahan gosip teh nya Ce nya. Jadi bahan gosip aing mah nanaon oge, sagala-gala oge di lembur mah segala salah. Nih si eta meuli mobil, si eta meuli kulkas, si Ilah meuli motor sagala terus oge. Sok nyeun-nyeun wae pikiran aing panas. Ngagolak pikiran aing teh. Buset eleh we cai mah euy keur ditaher. Eleh sa cai mah atuh tibang 100 derajat. Ah iya. Aing mah 100,0 hiji aing mah derajatna leuwih. Meni kagok. Oh nya anu penting mah aing mah luhureun panasna cai we panas teh aing mah. Aing mikir kara resel aing mah ah. Ya Allah. Aing hayang curhat ka Embe, Embena mantog wae, ku aing diudag-udag aing kudu ngelel-ngelel aing, udag-udag Embe. Atuh keur mah panas poe kieu, Ce. Panas poe ereng-erengan, Ce. Ha, panas poe ereng-erengan keur mah hawa panas. Eta si Odah jeung si Ilah ini ceuk sia cenah meuli motor jeung meuli kulkas. Beuki panas we asal teh alam dunya teh aing mah. Sakieu teh di alam dunya komo di Karawang meureun. Ah. Emang Karawang lain alam dunya. Alam dunya kene nya. Ya alam dunia kene lah.
Ya sakitnya di alam dunia komo dina jero endog gitu atuh cek kuduna. Gini emang siapa pernah ngasahan di jero endog? Encan sih. Siap dia tina naon sih? Tina. Siapa bijil lagi na belah batu. Hidang siapa kan? Aing para rusing sarekam aing mah. Si arek naon atuh ka dia bari na oge? Neneangan aing. Hayang jajan es nong. Jajan es nong jajan es cik atuh sia era atuh ku bulu kanyut atuh. Sia geus buluan oge sia jajan es nong keneh wae. No urusan bulu kanyut yang es nong bari lagi. Hai es nong mah jang budak sia teh. Cek saha? Tidak sok tingali ku sia nu jarajan es nong barudak kabeh. Ih, kamari aya mama 100 tahun jajan es nong. Ye tereh bodar eta teh nu kos kitu teh. Tah mun kolot jajan es nong teh. Teh hidang kolot-kolot jajan es nong weuh. Jajanan nu sejen deui atuh. Kudu jajan naon atuh, Cek? Ye sia jajanan nu sejen atuh mah nya kudu jajan es nong atuh. Naon atuh? Jajan koaci telur atuh. Koaci telur teh digulung-gulung. Koaci telur. Naon koaci telur? Nya koaci diasup-asup ke kana endog digulung-gulung kitu. Hah, nya teu satu hese. Hah? Hese kan endog teh buleud. Endog pan buleud. Heeh. Terus koaci diasup kan teu meureun moal bisa. Bejakeun we atuh door press eta door press kitu. Kumaha caritana sih Sia mah bari lagi musing we aing sagala hayang jajan es nong. Sia datang-datang ka dieu ngabejaan kalau ka ngabejaan si Ilah meuli motor. Aing geus kaos kita geus hayang aing mah. Ih, aya di nu anyar. Naon? Tadi Haji Samsudin meuli beko. Haji Samsudin meuli beko. Meuli beko deui wae. Kamari kan geus meuli manehna eta salener. Heeh, ayeuna beko. Ih, si eta rek naon atuh rek ngarugrukeun imahna. Ngarugrukeun imah cenah cenah. Teh hidang imah aing rek dirugrukeun imah keur tibang sakitu-kituna teh. Hidang aing nyieun wae panas wae aing mah jelema teh eta kamarina deui tah. Kunaon? Si Ucum. Kunaon? Meni mamer-mamer emas ka aing kongkorong meni kuasa gede-gede rantai kapal. Cuk aing nyaho lah aing mah eta tibang ge emas anu 20.000 teh sagram aing oge. Eta digantung ditapalkeun di mana? Na beheung na leungeun. Dina bohong, sia teh kongkorong mah di mana-mana ge teh hidang mah nya teh dina irung sia. Sia ge di Pinocchio irung di tapelan kongkorong. Di hidang sia. Meureun potong beheung batur sagede-gede rantai kapal. Udah leumpang naik kot moyongkot kitu cenah nu tas eta karuron teh ajeun tos karuron kaguguran. Nih mentang-mentang cek aing teh loba emas nating. Nah aing nyaho tibang emas anu 20.000-an teh sagram. Heeh, apal euing ge. Nyaho siapan? Heeh. Teu aing mah teu panas lu kos kitu mah ngetek doang aing mah. Aing kesal. Moal we tutung. Siapa nu tutungna? Heeh, nuhun. Hidang Sia kira-kira nak ka dieu rek tibang mampanas hate aing mantau sia ka ditu Yeh. Moal Cek. Moal salah. aing kumaha tuh aing rek balik aing para rusing aing sebal nu jelema-jelema di dalam lembur tuh. Peureum we peureum balikna. Peureum. Aing dia nu lolong weurna. Kan sebal cenah ningalina. Aya ning da aing kudu leumpang bari peureum mah meureun aing pasti digosipkeun deui wae kete aing meureun cenah. Digosipkeun naon? Nya biasa meureun cenah si Romlah meureun cenah itu geus kapanasan hate meureun cenah geus nyecep-nyecepkeun panon maneh. Kana eta meureun kana patok embe meureun tuh. Da aing teh kurang hidang meureun membas-baskeun panon aing sorangan kana patok embe. Geus Cek ayeuna mah Cek geus Cek. Geus tong dipikiran Cekeun bae Cek. Ayeuna mah aing kudu neangan pagawean aing mah aing ngam. Ayo Aing ku aing deulekeun ku aing tah deulekeun sia odah sia Ilah sia ku aing deulekeun Ucum sia ku aing. Deulekeun unggul. Oh nya dideulekeun we ku da aing gablog panon mah teh hidang sia. Aduh kumaha ieu. Atuh sia mending ka ditu balik Hah? Aing hayang menyendiri heula di dieu. Hah, ieu teh balik wae uing. Balik sia mun aya nu gegedor ka imah aing bejakeun we aing mah keur ka Amerika gitu. Buset jauh geuning nya. Nya heuh bejakeun aing keur pelesir kitu aing mah. Kana angkot bejakeun. Ke Amerika naik angkot. Oh nya kumaha aing we aing mampuna kanu angkot sia teh hidang. Heuh atuh nyangeus lah daripada rungsing wae Ya daripada aing kudu ngurag-urag kapal di luhur aing nih kumaha naik na aing. Rug-rugan sugan ieu saung ada tanda wae mah. Kesel aing lila mah kan dihakan ieu saung ge. Kesel zaman tuh ka. Geus Goblok sia mah ka dieu ngadon mah panas aing kukur. Resep Aya tuh dah. es nong ka indung sia ka ditu aing. Wah, di makam indung lagi. Hah? Di makam indung. Udangkeun atuh. Sia hidung sia sina sarena di kamar atuh ka diudang sare di makam. Hidang sia mah. Oh, geus uing balik Jor wae Rek meta ka batur es dong-dongna. Geus. Ayo, kade tong dirug-rugeun saungna.